Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Faslun ari ieu eta hiji pasal. Syurutul qudwati ari pirang-pirang syarat ngamakmum ahada asyara eta aya 11. Allah ya'lama tegesna hiji yen ulah nyaho makmum butlana sholati imamihi kana batal sholat imamna itu makmum bihadasin kusabab hadas au goirihi atawa liyana hadas. Wa alla ya'taqida jeung kaduana yen ulah nekadkeun makmum wujuba qadaiha kana wajib ngodoan sholat alaihi ka itu imam. Wa alla yakuna jeung katilu yen ulah aya itu imam makmuman eta makmum wala ummian jeung imamna henteu bodo. Wa alla yataqaddama jeung kalima yen ulah miheulaan itu makmum alaihi ka itu imam fil mauqifi dina tempat salatna. Wa ayya lama jeung kagenep yen nyaho itu makmum intiqalati imamihi kana pundah-pindah imamna itu makmum. Wa ayyaztami'a jeung ka-7 narima ngumpul imam jeung makmum fi masjidin dina hiji masjid au fi salasi mi'ati diroin atawa dina 300 diro takriban kalawan kurang leuwih. Wa ayyanwiya jeung kadalapana yen niat makmum al qudwata kana ngamakmum awil jama'ata atawa berjamaah. Wa ayatawafaqo jeung kasalapana ngakuran naon nadmu sholatihima runtuyan sholatna itu imam jeung makmum. Wa alla yukhalifahu jeung kasapuluh ulah nyulayaan itu makmum ka imam fi sunnatin dina hiji sunnah fahisyatin anu goreng al mukhalafati nyulayaanana. Wa ayyutabi'ahu jeung kasapuluh yen nuturkeun itu makmum ka si imam wallahu a'lam bishawab.